Hayu-hayu jong nyen sate terong. Tah pertama teh gerus heula suukna teh jeung uyah. Tah sing lembutnya. Tah tinggal tos kieu. Tah intos teh pesekan saalit we tah da sok heuras ning ai teu di pesekan teh kulitna. Tah dipotongannya. Ai dipotongan nama sesuai selera we tah abi mah kieu be tah potonganna. Tah terus dipotongan teh tinggal digoreng. Terongna teh dibeuleum digoreng terserah we nya eta mah. Ieu mah yang simpel be. Tah ari entos teh tinggal dianuan bumbu aya sabrang, bawang beureum jeung bawang bodas. Tah digerus deui jeung suukna. Ari atos teh tinggal ditumis suukna teh. Tah dianuan cai be tah itu dianuan kecap saalit. Tah diaduk-aduk dianuan tah terongna teh tah gitu. Tah diaduk-aduk sakedape nya bisi tutung. Tah tinggal diemam teu aya sate daging aya sate terong. Beuh enak ieu ge. Ieu mah tanpa tulang enak ramah di kantong pokona mah sok geura cobian.